gitulah awak kurang kumaha rohna roh urang deket jeung Allah awak jadi mulia di luhur gunung di teang bae di leuweung di teang bae ngonci di jero kamar ditarungguan bae ku jelema urang mah nunggus goreng rohna ieu tatangga teh daek ngondang geus mencit kotok nyana ngarep-ngarep mal masak teuing ngondang berkat teh dikiriman ku sial-sial ting teh si awak aya nu paeh maitna liwat ka imahna teu diondang goblok jasa sugan tadi namanya salawat saperak dua perak teu ngondang nyana ngomong weuy eta si maitsa ki anu cenah dibakal mana ka masih geus salat teh enggeus ku ustad anu sial aing teu diondang teu kadeureut naon pan aing abuya tinggal mungsang mangsingna bae terus tobatan aya naon di diri roh urang jore roh urang kotor roh urang teh ieu teh dakian lain berarti aju kudu beki jero bersihan tapi ulah dimaksud resepna manusia mun urang ayeuna ngabersihan diri dengan maksud supaya dipake ka cinta ku manusia kahijab atuh Gusti Allah ku eta kos urang ibadah hayang jadi wali atuh nafsu kahijab kos urang hayang boga Lailatul Qadar terus urang teh salat di malam ganjil hayang kapanggih jeung Lailatul Qadar moal kapanggih datang ka kiamat ge sebab nafsu nah halangan hayang manggihan Lailatul Qadar mah lain kitu ibadah maka ini kuntu minaz zalimin fastajabna lahu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim fiqhul hadis ajma'al jumhur wis kompak sopo tim sukses Golkar ajma'al jumhur wis kompak sapa ulama jumhur ala anna takbiratu salatil janazah ingat sesatuhune sakahe takbir salat janazah arbaun iku papat jadi ku ari mah geus ulah aya nu 5 sanajan mitoha nu salat nu maot cenah ieu mah kakasih urang Kerawang teh opat bae ulah jadi 5 ulah jadi genep ulah saturut-turutna ka sahabat zaman baheula walaupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah tetep bae geus jadi keputusan jumhur fuqaha takbir salat janazah opat rawil hadis utawi kilahiki ku rawil hadis kang ngariwayatkeun ing hadis Abdurrahman iku Abdurrahman Saha bin Saha ibnu Abi Laila Al-Ansari kang bangsa sahabat Ansor Madinah Al-Ausi kang bangsa kabilah Aus kunyahna ki Abu Isa iku ki Abu Isa Al-Kufi kang bangsa Kufah Irak adraka halenemu ya Abdurrahman mi'atan wa ishrina ing 120 inna sahabati saking sahabat nyana kapanggih jeung 120 sahabat boh mantep urang mah jeung sahabat moal kapanggih jeung tabiin moal kapanggih paring jeung kiai-kiai nu mana eta we nu eta kieta lah anu make sapari tukang na make ban teh anu aju merean supermi jeung duit seperti lah aduh masyaallah warawa anhu mujahidun ulah gandeng-gandeng si kadengan kudawi
Aduh, insyaallah. Cek budoli duitna doang ieu dicokot ge. Jadi tim sukses banti ngan lalaunan doang. Itu sarua bae tah mah. Henteu nu jelas mah nya urang tobatan sing ada. Abesa pindah urang aya sihungan. Abeh hariaud urang aya sihungan. Oh, beres atut jeung WH datang deui Zaki. Jeung beder. Itu sing ade eta panyakit geus dararatang deui we. Ngahalangan kana martabat urang indallah sing ade. Kudu kumaha tuh ki carana? Pokona duitna mah cokot. Itu kuat jasa dari duit. Aju jadi tim sukses kiai teh masyaallah karim. Sing harade. Ulah dicampur adukeun. Sing ngadukung mah ngadukung bae kira-kira anu mere mah. Ayo. Iya raresa jasa urang hirup di akhir zaman ya Allah ya Rabb. Keur mah urang rada deres antara nu mirih na DPR kuari maka mari kiai-kiai ti Garut ngomong di Bandung nyararita hancur pesantren nu tadina aya 100 santrina turun jadi 15 urang. Keur peuting ti Karawang. Kamarina poe Salasa di Bandung dongeng seputar pondok pesantren barang dukung mendukung dibere kitu ku pemerintah tadina aya 80 santrina panggiankeun majelis saparo aya 40 turun sumbang kedua kali tinggal 15 ge teu bartahan baralik bae ceuk cenah kumaha ieu salalakon teu kumaha aja bongan saha geus eta mah di Karawang, di Bandung, di Garut didongengkeun ge. Di Tangerang mah teu kudu didongengkeun nya kada leuku mata. Masyaallah. Ingat ka almarhum kadeleuna pondok teh racun teh nu sabenerna mah. Rubuhkeun teh mah racun, mun urang hook berarti ngahokan racun. Masyaallah. Aya bau cuma lain deui dongengna. Daripada kasumbang ku pemerintah jeung katincak ku pemerintah nu endek ngajak kecuali ngaji. Mendingan ditincak ku anjing. Eta bau cu teh mah guru urang kabehan. Ku anjing mah bisa disertu. Tapi ku pemerintah unggut-unggutan teu pudol di punana. Aduh, ayo sih kumaha ieu lalakon. Ieu mah dongeng omongan-omongan guru urang nu kamari bae, ulah nu jauh-jauh. Kamari Cikemeh nu ka zamaneun ku urang ka bau cuma dongengna kos kitu ja. Teu miceun ceuli mending katincakan ku anjing, disertu beres. Tapi katincak ku pemerintah nu deuk ngajak. Beak nur na ilmu. Cikemeh tah mah aya abah mah lain racun tah mah getih. Lamun urang ngahok-hok berarti racun ku urang dihok-hok. Guru cenah tah mah pondok kos kitu mah, majelis kos kitu mah ganti. Ya Allah, ya Rabbi. Eta ku bisa kitu tah pandangan tah. Urang mah pan kuari proposal san kaluar ge puyeng. Puyeng malah memarah. Kunaon angel amat. Turun proposal jang majelis pakai meuli mobil. Eta mah di ditu di Lampung. Nurutan di dieu cenah. Ieu dongeng seputar guru bae. Guru kula di Garut misahnya nama. Barang Kiai Haji Hasan Basri di Sumbang ku Golkar. Misah ribut gede. Lain ribut letik-letik santri garlut lantaran parindah nyen pondok di jente yang jakdiana ribut ge sakeudeung. Zaman kula tahun 81
sebagian kene ributna antara santri antara kiai kajian nyana ieu nu ribut urang henteu kabelah dieuna eueuh hiji-hiji acan santri tumplek kabeh tah Pak Amin saksina kita nyana ge kaasup ka ditu kanu Golkarna gitulah guru-guru nu cikeneh masyaallah guru kula di Banjar lamun teu kaya pamarentah ka sawah di Banjar ajengan Dun ajengan Mumu ajengan kakak ka sawah macul cenah mah geus gasa bodo sararia bae cenah aing mah teu hayang ai kuari disamper-samperkeun meureun ku embung teh sieun ka isbeun ai jelema mah sapira tatangga ai orang mau bangga bersadik dengan bupati. Wih, asa dijelema-jelema orang. Mantak ingat ka Gus Dur we waktu kunjungan ka gitu mana Kudus. Eueuh kiayeuna. Kiayeuna keur ka bupati. Sejak kapan kiai harus bersadik dengan bupati? Padahal nya presiden. Kunaon ngomong gitu tuh. Sejak kapan ingat baik tak kalau omongan Gus Dur. Sejak kapan kiai harus bersanding dengan bupati? Lain letik-letik bahasa itu. Berarti di jero nama pohara. Iyalah ulah-ulah ka omongan nu baraheula nu cikene. Mantap kiai ulah mengajakan yuk urang tawakal tu alal wala haula wala quwata illa billahil inna lillahi wa inna ilaihi telah pulang ke rahmatullah. Itu karena ruatin niai di akhir zaman teu kuat teu meunang aya supermi Gusti Allah aja molontot bae dah kitu ieu bah naon kitu ngaranna nyaritakeun omongan guru urang masyaallah nu carikeun ieu kebenaran deui kula mah ngaguru teh kanu kararitu bae kanunya kuno karar itu bae nu ka sawah lamun datang lurah camat ka sawah datang bupati ka sawah di Banjar dek datang posyandu be posyandu ngageter-geter posyandu sih kumaha engke kumaha kana kumaha ditinggalkeun sapira posyandu tetep ajengan ka Sarawah we di ditu masyaallah eta ararapi gitulah ahli-ahli Allah membung hatena karorod embung hatena kitu naon ngaranna kagarong lantaran kadeleuna mah jelema padahal garong teh kadeleuna bupati teh jelema horeng garong nu deuk jadi bupati calon garong kiai nu milu kiai garong ayo sodaktum kamari dibere sabaraha kaosna Masya Allah ya orang mendingan iya nyebutan ahli Allah ya nu ngariwayatkeun ka hadis ya Masya Allah nya nama manggihan sahabat 120 sahabat urang mah 12 calo warwa anu mujahid lain ngariwayatkeun anu saking Abdurrahman tan mantak itu iza zukirul auliya sakanatil qulub di mana ditutur aulia nazalatis sakinah turun ketentreman nyebut-nyebut kos kieu teh urang sarua jeung zarah fakaan namazarahum di mana disebut aulia fakaan namazarahum sarua jeung ziarah ya urang teu kapanggih jeung Abdurrahman ibni Abi Laila kapanggih juga jeung Abdurrahman itu bae nu di Golkar teh ya orang nyebutan ya ziarah berarti sugane kasorot kunyana tuh nu ngariwayatkeun ti anjeunna Mujahid wal minhalan minhal Ibnu Amrin wa zakahu Ibnu Ma'in lan miandal ing Abdurrahman sapa Ibnu Ma'in mata hale pupus hale mati Abdurrahman sanata 33 dalam tahun 380 di zaman kamari mah zaman keur mamagentur mamasempur kiai teh loba jasa anu narurutan
Rada Solihin insyaallah Juljol di Tasik Garut Bandung Bogor Tangerang KB satu suara kasolehan teh ditalutur Said Mansur kitu tadi teh an Said bin Mansur ini Subal Khurasani Abu Uthman Kunaiti Abu Uthman Nasya'alilahir ya Sa'id Bibalghain dalam negeri Bakha Iran wa kana lanana ya Sa'id hafizan iku kang hafaz Quran jawalan turkang pulangan ting atau bulak balik ing guru sunapa halenganggit ya Sa'id Sunan ing kitab Sunan jamaah fiha hale ngarangkung ya Sa'id fiha ing dalam Sunan malam yajba'un ugairu ing barang kang orang ngarangkung ing masa palian Sa'id karanganana beda ti karangan-karangan nu saja nu batur teu pernah nyaritakeun nyana nyaritakeun rawari ngariwayatkeun ya Sa'id an Malikin saking ki Malik walais lan lais wa bi'awanah lan bi'awanah wa Mahdi lan ki Mahdi bin Maimun wa khalkin lan ulama akeh wa khalkin lan ulama akeh wa rawan wa Abu Daud lan ngariwayatkeun saking Said Abu Daud wa Yahya lan Yahya ibn Musa wa Ahmad lan Ahmad bin Hanbal bau paingan wa rafa min sanihi lan ngaluhurkeun ya Ahmad saking kalakuan Said diistimewakeun di alam dijempolkeun wa faqama amrahulan ngagungkeun ya Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal ngapoharakeun ngagungkeun amrahu ing perkara Said nu ngalemna sagede Ahmad bin Hanbal masyaallah qala Harabul Karmani ngucap sapaki Harabul Karmani amla ngaimlakeun ya Sa'id alaina ing atas ingsun sadayang ing mlakeun teh nulis jana maca syarata ala fi hadisin ing 10 pirang-pirang ribu hadis min hifzihi saking tatalaran Sa'id 10.000 hadis katalar nyana pernah ngomongkeun kami nulis nu diomongkeun ku nyana kira-kira bangsa 10.000 hadis masyaallah Haji Podoli mangan innamal amalu binniyat doang paranti ngider lumayan teh ge sakitu ge innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa eta kumaha niatna bae cek genna tuh atuh kumaha didinya bae tuh eta bae dikecek-kecek geus lah pokona mah ya Allah man ahabbani kana ma'i fil jannah mantap kola tapi emang bener yang mulai disalahkeun gitu bener jasa kos gitu teh kola Ibnu Sa'ad di luar mulut gitu terus man ahabbani kana bae kola Ibnu Sa'ad kumaha ngondang mah geus pokona malah terus ka Rajab nyambung geus pokona mah bila perlu bulan puasa muludan keneh kola Ibnu Sa'ad wajah sebagai Ibnu Sa'ad batasanat 27 tapi aya orang Jakarta cekula nyana neuk muludan di bulan ieu disalahkeun ku kula marahnya na barang marah kula seri we kebal-kebal ngomong tah dicaritakeun di hiji kitab meunang ngayakeun maulidan di luar bulan maulid meunang teh di hiji kitab deui mah makruh di hiji kitab deui mah teu meunang lantaran teu ngadidik lamun urang nyaritakeun muludan cak budak bahasa di ditu gua mah nyambung doang cek budak eta naon muludan emang kudu bulan naon tuh pan bulan muludan oh bulan muludnya budak ke jangan cek budak teh pan muludan keneh bae kunaon emang atuh nya meunang mau balegna ka karakuari tadi mau baleg cenah ngalayang bae budak leutik eta tah si budak leutik tungtungna menyinggung ku deui bae lah aing aduh aku tapi orang Jakarta diberes seri bae ku ka santri di dieu baheula keur zaman almarhum begitu terus diomong doang seri oke iya juga ya cekan akhirnya nyana ngondang udah kiai kita tolong bilangin di sono hayang aing carekan urang lembur sia ke aing sia ge nyarekan ke aing seri nyana tah pahameun akhirna ya nah tahun depan mah enggak cek nyana tah
tahun ini aja ampuni ampuraya tutup kebuka ngampuranan kos gitu iya ngente didik doang tuh geus ku ari mah muludan ngaranna ulah muludan naon tuh kumaha di ditu bae eta mah silik muludan teu kaya mulud patibah diganti teh ngaranna qala Ibnu Sa'ad ngucap sapa Ibnu Sa'ad mata limati Sa'id sanata 27 dalam tahun 7 lan 20 miaten lan 200 an Jabirin wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal azminatu lananapun utawi pirang-pirang zaman fayata'azzamu aibanikum maka narimagung iya azmina adon maning biqadri ma yaqau fiha kalawan kira-kira barang kang tuni bayang mapiha ing dalam azminah minal ta'ati saking ta'at wal isan lan gaya becika lailatul qadri kaya lailatul qadar wal layalil asri lan pirang-pirang dina 10 Ramadan wa yawma arfata lan dina arbah wa ayyamil usyur lan pirang-pirang dina 10 wa yawmi asyura lan dina asyura wa lailatul maulid lan mungyan maulid lan zahara kena satuhune lailatul maulid kena satuhune kalakuan zahara iku lahir lian kena satuhune kalakuan iku zahara lahir bihing dalam lailatul maulid opo sayyidul wujud gustining wujud az-zarfu tabi'unil maghrib maka utawi zarf iku kang anut gadoe kang den wadahan maka utawi wadah iku tabi'un kang anut gadoe kang den wadahan pisarap tadi dalam mulyane lan lalawanan syarat walidzalika kanat lan karena mengkono tabi'un az-zarfu tabi'un lil mazrub kanat maka nauqatul arifina apa pirang-pirang waktu kang maripat kabehing Allah kulluha sakabe auqat lailatul qadri iku lailatul qadri iku lailatul qadar lana kulluha satuhune ya auqat kulluha sakabe auqat indahum ing dalam munggu arifin azimatun niku kang agung listimaliha alal ibadatil kabirah karena katungkonna kawan kuneau qatil arifin ing atase ibadah kang agung wa huwa syuhudul habib wal qurbi minhu lan utawi ya istimal iku lahir habib lan parek minhu saking habib nyaritakeun zorob az-zarfu tabi'un lil mazrub wadah eta anut nuturkeun kana nu diwadahan jadi kumaha eusina boh awak boh zaman boh tempat beres nyaritakeun tempat mengenai awak eta wadah nu diwadahanana ruh jeung gelbu mulyana awak herangna awak kadeleuna kumata batin tergantung kumaha roh nu diwadahan eusina satungtung roh urang aya sekupi menang pamere ti konde atuh awak urang bau bentek sebab eta konde mah sok head sok nipas jadi awak urang bau bentek roh urangna aya dunyaan roh urangna aya materi roh urang aya makhluk roh urang aya pangkat takabur jeung ujub awak urang milu kana rohna
miluhina nyungsep kiai-kiai nilai mungguh manusia teu dihargaan lantaran rohna nu diwadahanana eueuh hargaan geus lamun ku manusia ditoler-toler eta teh tanda Allah noler-noler sakitu bae teh mah geus hese ulah hese-hese sebab jelema bagus malaikat ku Gusti ditowel wahai malaikat tuh hamba aing nu penting hudang bae di hareupeun ti pideuh Gusti aduh ampun masa marugna Allah teh noel tuh nu keur tahajud nu keur zikir aing resep bejakeun ku maneh ka para malaikat di langit aing resepkeun kitu geus kulantaran aing resep ditahan malaikat resep malaikat langsung ngebejaan bahwa kipulan bin pulan di alam ku Allah Allah resepeun marane kabeh malaikat kudu resep nongton kabeh malaikat tongtonan malaikat dibarengan ku rasa cinta malaikat nempel ka makhluk geus bagus teh ju Allah Noel deui nu ku aing dipake karesep teh lantaran ku hari manyana teu ngajukeun proposal bejakeun Jibril aing teu resep kitu bejakeun ka malaikat dibejakeun ku malaikat Jibril wahai malaikat nu keur ieu diresep-resep ku Allah ku hari Allah teresepeun maneh ge titah milu teresep malaikat kabeh nu teresepeun nyambung ka manusia ninggalkeun ka manusia kitulah caritaan Gusti Allah disampaikan ke Kangjeng Nabi lain teh kabaca ku ulama kabaca jasa tama nembrak kitulah awak urang kumaha rohna roh urang deket jeung Allah awak jadi mulia di luhur gunung diteang bae di leuweung diteang bae ngonci di jero kamar ditarungguan bae ku jelema urang mah nu geus goreng rohna ieu tatangga teh daek ngondang geus mencit kotok nyana ngarep-ngarep moal masak teuing ngondang berkat teh dikiriman ku sial-sial ting teh si awak aya nu paeh maitna liwat ka imahna teu diondang goblok jasa sugan tadi nama aya salawat saperak dua perak teu ngondang nyana ngomong heuy eta si maitsa ki anu cenah dibawa mana ka masih geus salat enggeus ku ustad anu sial aing teu diondang teu kadeueutan naon pan aing abuya tinggal mungsang mangsingna bae terus tobatan aya naon di diri roh urang jore roh urang kotor roh urang teh ieu teh dakian lain berarti haju kudu beki jero bersihan tapi ulah dimaksud resep nama manusia mun urang ayeuna ngabersihan diri dengan maksud supaya dipake kacinta ku manusia kahijab atuh Gusti Allah ku eta kos urang ibadah yang jadi wali atuh nafsu kahijab kos urang hayang boga Lailatul Qadar terus urang teh salat di malam ganjil hayang kapanggih jeung Lailatul Qadar moal kapanggih datang ka kiamat deh sebab nafsu. Nah halangan hayang manggihan Lailatul Qadar mah lain kitu ibadah bae ulah dimaksud Lailatul Qadar mah ka Allah bae kege dibere ku Allah. Mun maksud urang hayang manggihan Lailatul Qadarna kahalangan tah ku hayang urang. Tuh kos kitu bantep kudu make guru ge tuh ku ieu hayang manggihan Lailatul Qadar ngajek-jerek bae di masjid aing itikaf hayang manggihan Lailatul Qadar pencit embe moal da mamang. Embe nu dibecita. Moal kabagi kahalangan Lailatul Qadar mah anugerah ti Gusti di mana urangna ikhlas deukeut ka Gusti dibukakeun Lailatul Qadar breh. Wih, je serem orang Lailatul Qadar barang androkna dibuka. Wih. Waduh. Ieu mah horenganan hutan belantara ieu mah. Itu moal anakan teu raos mah. Tah eta kos kitu.
roh urang bersihan kumaha cara ngabersihanan deuleu minhajul abidin deuleu ihya deuleu hikam hese ditungtun kuno bisaeun sakumaha nungtun sapi anu kuru di sisian sapoe 2 poe 3 poe sabulan wih jadaralin tuh ieu tuh 2 macam mun teu lintuh paeh geus beres tah awak tinggal kuari zaman wadah teh zaman teh masa anu cek Imam Syafi'i al-waqtu saifun waktu adalah pedang lir teu beda jeung pedang seukeut cepat ngagurilap teu karasa kupat kapit pedang dina waktu keur perang teu nyaho horenganan geus meunang sababaraha mayit musuh tumbang ku pedang seukeut jasa waktu leuwih seukeut daripada pedang ti isuk datang ka jam sakit teu karasa ket ti zohor datang ka asar teu karasa ti asar datang ka magrib teu karasa barang dihitung masyaallah umur geus 65 tahun arenana kanyahoanna nama ieu we buuk geus pararuti jeung bobogaan kurang hudang sate tinggal sate tetep bae geus baki teu kuat bisa sapeting sabulan diurutan diurutanana tetep bae geus teu kuat ngomong randang-randang geus dengan ngomong doang teu kuat dosa benerna mah geus uyuhan pamajikanna teu menta ditolak geus teu kuateun sebenarnya mah tah eta teh waktu geus naon kitu ngaranna kolot huisan geus keriput dan lain sebagainya teu karasa cepet namentak rugi jasa mun teu dipake ibadah ka Gusti Allah nu ngeunaheun teh ibadah teh urang teh asa ditungtung waktu cek Tuan Abdul Qadir urang ditungtung waktu digambar ku Tuan Abdul Qadir mah digurat ti luhur ka handap teng dina tarekat urang teh aya di dinya teh aya di garis nu ieu nu geus kaliwat nu garis ieu ka dieu encan ngageser ta garis eta urang milu jeung garis eta trek 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 gambaran Tuan Abdul Qadir teh kos kitu ngudag ajal urang ngudag ajal eta garit urang aya di garit trek trek maju trek trek datang ka ajal pes mut is dead cek urang non kieu rawa kidang mah modar serem teh ngadenge modar komo cek urang rangkas mah koit leuwih parah tah mah eta ka situ tah tah neuk nerapkeun ngeunaheun ibadah urang aya di garit tah kuari urang aya di garit jam 11:30 mun cara jam mah di garit tah urang teh can pugu tah urang teh bisa datang ka jam 12 can pugu datang ka jam 1 can pugu datang ka jam 4 can pugu geus di urusan teh kuari bae kuari urang hadir di tempat sesuaikeun jeung waktu jem etalah urang hirup can puguh ka ditu bakal hirup geus jem eta di garit etalah can cek Tuan Abdul Qadir gunakeun pake taqarrub ka Gusti ulah nginget-nginget anu geus jang moal balik deui ulah nginget-nginget tuncan jacan karuhan di garit eta bae di mana urang aya garit urang di dinya kuari urang aya di dieu garit ieu keur dipake ngaji Allah malaikat keur nyaksian ka urang minggu kamari mah pan aya di Karang Bolong jatuh ngaji pan di Cilongop caknya na preyu urang refreshing waduh ka Karang Bolongnya nama wajahe tepuku teh eta tah garita ieu garita kuari kieu urang nangtung rek salat zuhur rasakeun di garit ieu boa datang boa moal tah urang ka itu boa di garit ieu datang ka sarakaat datang ka ajal boa 2 rakaat datang ka ajal boa tah eta garit terakhir
geus berarti ye urang mun hayang khusus salat garit terakhir aing ye ulah ingat ka tukang ulah ingat ka kuari di dia ye hirup aing plek di dinya lah aya nur ilahi nyorot ka urang berarti urang teh keur babarengan jeung Allah digarit nangtung urang deuk salat geus teu inget ka mana ceuli keur dideleukeun mata keur dideleukeun irung keur dideleukeun leungeun keur dideleukeun kabeh keur dideleukeun eta mah kos kitu mah sampah cek Tuan Abdul Qadir jamahalun nazri Allah mah adalah golbu innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum tempat dedeleuan Allah hate urang mun urang nangtung kabeneran Allah pan neuleukeun ka hate urang di garit terakhir eta ai prak inget ka sakopi cek Allah sia ku aing di deuleukeun eta hate tempat aing neuleuh tempat aing neuleukeun tah sia teh keur dideuleukeun pan disampaikeun ku nabi aing innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum hate sia tempat dedeleuan aing malah cek Tuan Abdul Qadir teh lain tempat dedeleuan tempat cicing Allah tuh geus beuki luhur bae oh berarti Allah aya di hate bongkar coba ge kos kumaha Allah mantak bodoh atuh lain kitu tah bahasa wali geus di jero hate teh tempat Allah di jero hate aing mah lain naon ngan Allah doang eueuh sakupian eueuh meo eueuh apansaan eueuh bibir merah eueuh eueuh aja aing mah ngan Allah doang di jero hate aing mah nah ieu lah lamun geus kos kitu sakecap nyata aya jelema menta cai puh inukeun tae tah balik deui ku ari urang lempengkeun cek Tuan Abdul Qadir hirup urang di garit eta waktu ieu keur ngabahas waktu nur ilahi berarti Allah keur neuleukeun lamun urang boga perasaan urang teh ditungtung waktu haju Allah neuleukeun bakal kabuka tah hijab bakal poho didinya bakal aya kaindahan jangeunahun horenganan jadi mah torenganan lamun geus hate dibukakeun hijab plek mata kabawa ceuli kabawa irung kabawa kabeh kabawa disebut pindah alam urang plek ngeunaheun jasa horenganan nu mantak salat teh angel Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim cak makmum aing muparokoh ieu mah lain syarat teh di manu kos kieu mah Kiai Ondo ieu mah kos kieu mah muparokoh makmum ge teu kuateun ieu mah geus nikmat maca Yasin teh nu ieu mah kakarak datang ka pangkat kulhu moal kuateun nu pangkat kulhu jeung nu pangkat Yasin atuh moal kuateun aing mah kajen muparokoh bae muparokoh ngabejaan malah ka batur ulah ngamakmum sia ngaismeun nya kuna waduh teu kuat sengklet sia asana sia eureun salat ka kusadain sami sia ngaismeun nya nage rakaat kedua Allahu akbar sami Allahu rakaat kedua tabarakalladzi bi yadihil mulku eta kekerek sakitu doang aya Tuan Abdul Qadir bapan tahajudna ge rakaat awal Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna kadatangkan wal yatalattaf wa la yusyruna bikum ahada Allahu akbar rakaat kedua engke datang ka qul a'udzu birabbin nas emang kaburu moal kaharti teu mah sebab eta mah khariqun lil adat moal kaharti saquran satahajud moal kaharti atuh coba bae bayangkeun atuh Sayyidina Umar mah sarakaat saquran 2 rakaat 2 Quran teu kaharti ku urang cepet amat ulah nyaritakeun cepet amat tah mah khariqun lil adat urang mun hayang jadi khariqun lil adat kumaha atuh bisa
bisa horikun lil adat eta dilaksanakan ke urang batur dahar urang ulah batur nginum urang ulah batur teu hees urang hees bisa tama pelbati bisa tetep kudu dititah tama kieu kos kitu mah tama keur ngaji ge hees bae ieu horikun lil adat teu menang sahorikun nah teu mah teu bisa dibuat-buat kos kitu mah tuh refleks urang nyin non gitu ngaranna bale engke ge geus dijieun aya kolongan ulah dimaksud nyin kolongna bale bae engke ge kolong aya kitu teh ulah dimaksud nyin kolong we naon eta tuh atuh urang ibadah bae engke ge karomah aya horikun lil adat aya dengan tuntunan guru nah ieu zaman ta ieu zaman teh panjang teh dongengna ieu mah ala kadar bayangan supaya khusyuk sigeg urang lamun masih kene inget ka sisi kagigir ulah waga takbir dikebelkeun eueuh masalah beuki ngahayal atuh aya eueuh carana mah tetep ebol bisa dia eta mah atuh kudu dibenturan tek salatna ge beda urang lamun salat fikih mah mata urang neuleuh ka tempat sujud aya salat ahli hakikat mah atawa tarekat atuh lain pan deuleuh irung deuleuh bibir deuleuh dada deuleuh bujal deuleuh zakar urang atuh aja ulah ditoelan mah lain deuk salat mah terus deuleuh terus ka dengkul deuleuh terus ka jempol terus balikeun deui ka luhur eta teh naon roh urang supaya manteng dan nur salat mah pan lain awak roh cirina roh nu salat ketika urang teu bisa nangtung diuk ca Gusti Allah ja salat mah kitu-kitu kene ngan siana teu bisa nangtung awak nu teu bisa nangsung apan ai roh mah salat bae terus teu bisa nangtung ngedeng ja awakna mah teu bisaeun atuh rohna pangan kitu-kitu kene jadi lain awak anu salat bantang engke geus horikun lil adatna salat zuhur ge bisa 8 rakaat salat zuhur bisa 10 rakaat poho nyana nu lolobana mah 2 tah lain horikun lil adat urang ge 2 rakaat poho gegeraan bae itu mah deuk aya nu nungguan pan itu ketungguan heula aing salat sabaraha rakaat lah geus disalamkeun we abak lain horikun lil adat tah mah atuh kagoda ku syaitonir rajim tah mah tah ieu titik zaman orang plek hayalkeun urang ditungtung zaman jadi wadah zaman teh ngawadahan urang cek di dieuna wa amal azminatu fayata'azzam wa yadun masa bisa luhung agung mulia ayadon deui di samping awak kumaha mulyana zaman biqadri ma yaqau fiha ku ukuran ma dibayanan minat taati wal ihsan mak mapan isi mausul min syagil umum geus masdukna mana perlu dijelaskeun minat taati tah ngaji teh kos kitu tah ngaji teh kos kitu tah mantak maca kitab teh atuh bro bre nu bisa maca nya balikeun deui kunaon teh pan teu ngarti tuh oh ngabayanan ma biqadri ma ku ukuran ma taat ukuran ma ihsan anu yaqau pihak terjadi di jero eta zaman jadi mulyana zaman ku taat nu dipigawe di jero zaman eta mulyana zaman ku ihsan gawe ibadah gawe hade dedeusan kitu ka Gusti Allah di jero zaman eta numatak sepanjangna urang kudu cicing ditungtung zaman cek Syekh Abdul Qadir lamun urang asa tungtung zaman selalu urang nyeun hade ka Gusti atur napas urang nu berjumlah kitu nu berjumlah 240.000 napas urang sampai sapeting teh sakitu teh 12.000 sapoe 12.000 sapeting kali 2 berarti 240.000 tah eta napas kaluhur ka handap kalau nuturkeun napas berarti urang geus boga zikir urang boga sakeat
napas kaluhur Allah kehendak Allah geus teu kudu di masjid teh mah keur lempang keur diu keur nyupiran keur di mana ai bisa mah ngan ngomong lo atuh moal keur nyupiran kok modal simba mah wede mantep amat teh budak nyingsat deui boro-boro ngingil ka zikir atuh neuleuh nu nyingsat kitu mah neuleuh anu putih resep ku putihna neuleuh nu hideung cicidu urang deuk iraha zikirna paling ge urang tah si buatan Allah hideung-hideung teuing sak Allah sial sia kai gitu pelengkap teh malah nu putih mun nu hideung mah cak Allah teh awas ya ke pemajikan sia ku aing diberi nu hideung bongan sia nyiduhan bener mata kudu sok cicidu kadu hideung engkena pamajikan hideung urang na hideung pamajikan hideung anak korban aduh abang-abang bukan nu hideung teh yang ngalegitkeun sorangan tah tungtung tat urang dinya zaman eta mulyakeun ku urang dengan cara ibadah ditungtung berarti urang terus-terusan ibadah sebab urang asa aya ditungtung asana moal hirup jam itu masana moal hirup jam itu masana moal hirup jam itu jadi selalu urang ibadah ka Gusti Allah tangke bakal khawarik sorangan urang aing mung cacampuran kaganggu zikir aing ngonci maneh ngonci aing pemajikan ngaganggu bae mending ngaganggu naju nyana make calana pukul bubuka di dinya dah sok pemajikan bubuka pukul sok dibuka ada kumaha nyana bae geus pokona mah aya dibuka aya muka sorangan ieu mah mendingan ka gunung bae ka gunung santri aya tukang sawah di ditu salametkeun jadi leuwih cinta ka Allah nyalametkeun zaman roh urang kacinta roh urang ka Allah jadi berarti buta cinta buta cinta itu buta al mahabbah itu naon ngaranna buta cinta itu buta nah artina buta teh lupa daratan kos nu edan dibere baju di bajuan ge dibuka deui balangkeun plung dibere kopiah dipakekeun ku dulurna dicekel dung dibere sepatu beli di sepatu herang luar biasa menang ti golkat dipakekeun ka nyana dibuka deui bleng naon sebab pikiran ana lain kadu kitu bukan kan sataranjang we geus kieu indah cek cenah euy mantep jasa indah jasa nyana neuleuh make baju jicek cenah naonan make baju nek naonan sia make baju nyana teh ka urang teh yang serikeun urang yang serikeun ka nyana sataranjang nyana ge ka urang make baju kok mau ka Habib mau loba teuing cek cenah teh cek nyana tuh edan Habib tuh cak Habib sia edan atuh pa edan urang ka nyana nyebut edan nyana ge ka urang nyebut edan sebab alamna beda urang khorik sorangan geus engke ge teu hayang ka baju-baju nu kos kitu kumaha makena bae kumaha rapna bae sagala rupana geus sebab lain alam geus nikmat teh jeung Allah dimimiti la ilaha illallah la maqsuda bihaqqin naik la matluba bihaq naik la maujuda bihaq naik warima Allah yahu mantap kita marhabat ya menang wali yahu eta teh urang marhabat teu kudu lobaan ali torekat mah di kamar marhabat sorangan ngarahaba sorangan marhabat urang mah teu marhabat sorangan teh jadi urang mah jauh cauan urang mah aya marhabat mun cau amun sok gede kieu ate jana mah meresapi marhabaya nurul aini haji yahu tak asal geus datang ka yahu ge jadi engkena bakalna kos seniman ahli torekat mah kos seniman lupa daratan tilok nyisiran seniman teh lantaran nyana teh geus nyekelan gitar bae nyekelan piano bae geus waduh dibeli kerudung seniman kan lamun itu mah rohna ku nafsu ieu maka Allah yahu
kita muter sorangan di jero kamar muter ayat tarian torekat nu manta kuari salah di televisi ditayangkeun tarian torekat atuh moal kahartieun terus gerakan-gerakan torekat moal kahartieun atuh kajen ku kumaha ge lantaran teu nyaho ieu teh kumaha gerakan sirah gerakan leungeun gerakan awak moal kahartieun jata lain kudu ditayangkeun kitu kudu jeung bangsana bae jadi engke kos seniman hartina dina pada naonna dina pada nyana lupa daratan meresapi sorangan geus pilih ku urang pilih mana siiran anu menyentuh hati mana nyanyian nu menyentuh hati eta assalamualaikum zainal anbiya eta teh buatan Syekh Ja'far nang wali eta teh kudu diresapi lain kudu brak-brik buru kaju menang berkat lain teh kudu diresapi bayangkeun Kangjeng aya di hareup assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum Qalatskiya ya assalamualaikum asfal asfiya ya assalamualaikum eta ta aslina kos kitu tah aja kurang pati rame cenah aja kurang meresap atuh dibacakeun aku nu teu ngaresap assalamualaikum zainal anbiya ibruk jadi Marawis pimpinan Ki Haji Pudoli atuh geus kaluar tina aturanana jalain kitu atuh kan mantak sok geura baheula aya ahli tarekat kitu teh baheula teh di zaman Mama Bakri di zaman gitu gentur assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum kan ulah direkam siang ke aya ke suara aing ke di ditu di radio oh kos kieu ieu aslina aju kunya ada ditiru direkam awas ya ku aing tah eta bae tah non gitu ngaranna atfat ya jaratul alam atuh aya nyanyian torekatna kudu kenceng teh suarana teh nyanyian torekat kabeh gitu nyanyian torekat nang Syekh Ja'far teh lamun urang dibacakeun make meresap tahap di kos seniman atau yang ceurik urang ge ceurik sorangan kege terbawa ku alunan suara au alunan nada atuh urang mah nu kabayangna teh berakatna gede leutiknya berakatna gede ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika bang bung tidak lain gitu ayah asli lah mantak model marhabat tadi yahu tapi eta geus luhur geus kudu jeung bangsana geus sorangan engke sukuna ge naik sorangan yahu ter yahu teh nang wali teh kos kitu bari dipraktekeun di Pandeglang make debus make kene debus danya kan ge debus urang hayang cari gandaikeun debus suara nang ngelik itu debus coba ge lamun aya debus tonton ku sia ge emang osok emang sia menonton debus marhabana debus suarana sebabnya nang ngemat heula mun teu ngemat moal hadir ripahnya teh kemat heula Ibnu Alwan kemat heula Ahmad Kabirur Ripai kemat heula mal bejaan geus dikemat ke hadir teh bisa sorangan geus teh debus teh eta debus ditembak atuh ngebul pae teh debus teh suarana nu ieu lain leutik datang ke leutik coba lamun henteu ngemat heula moal bisa ngan asli nama lain ngemat gitu lain hadiah dia torekat begitu kabeh torekat ripaiyah eta teh mulai geus marhaba poho debus teh poho ngan pohona ka Allah terus biasa tah debus teh kos kitu teh ayana di Banten panjang teh dongengna ieu zaman teh titik ngagurat cabdo koder set cicing urang didik ka dieu ulah diinget
sebab mual balik deh ka dieu ka hareup ulah sebab can karuhat cicing di tengah-tengah garis teh agung zaman agung mulia zaman luhung ku ukuran ibadah urang di jero eta jadi engke di sinonimkan disarwakeun jeung kalailatul qadri kos lailatul qadar lailatul qadar teh indah jasa bagi jelema nu manggihan atuh teu kudu dina bulan Ramadan lailatul qadar mah jakuari ge aya lailatul qadar mah bagi waliullah dibuakeun hijab apan ari lailatul qadar teh deukeut jeung Allah kapanggih jeung Allah hijab dibuka dengan berbagai pangkatnya na dibere pandangan ku Gusti Allah jalain mata ieu mata batin ngan mata batin dibuka hijab neuleuh mata ieu kasilep ceuli ieu kasilep deuleun jeung dadengean teh kasilep ku terbukana hijab mata batin okos urang keur bebenean aya di sisi kamling di sisi kuburan hujan teu karasa kasilep kunaon eta ruh urang sedang indahoy eleh ku indahoy eta bahasa mana teh indahoy eta roh urang teh keur happy masyaallah atuh sadajan ngecelakan ge kadinya hujan teu karasa aya kamangmang dirinya tuh teu kadeuleu aya kuntilanak atuh teu kadeuleu sia-sia aing-aing wae aya bapana keur kieu we di tukangeuna teu kadeuleuan bapak teu kadeuleuan bapak tah eta malah mah dibawa bebenena ka imah bapana tah bebene kula pan bapak teh perlu dihormat teu kadeuleu bapak nu kadeuleu adalah ieu bae lain aku sia berarti ku kitu ayo bajeng Allah Lailatul Qadar teh terus bagi wali Allah lain di bulan Ramadan dengan Allah nyadiakeun jang umum asal bisa di bulan Ramadan jang umum adapun khusus di luar Ramadan selalu kapanggih jeung Lailatul Qadar Lailatul Qadri wal layalil asyri wa yaum arba wa yaum arba wa ayyamil usur wa yaum yasur wadah teh walailatul maulid lianna zahara fihi lantaran lahir di lailatul maulid sayyidul wujud mantat tazarfu tabiun lil mazrub bisyarat wallah